Ari ieu saha bos? Tah teu kudu nyaho sia mah. Piduiteun ieu toh. Jagaan tohnya bisa kabur. Siap bos. Halo. Ya, halo. Ieu sareng Mang Odor sanes. Nya saya. Ieu abdi culik. Teu aya yang nyaho aing pokona poe ayeuna kudu aya duit 1000 juta mun teu ayeuna bae isukan ge lah. Ya, kitu we nya. Bagong teh jeung atuh kelek di teh. Jagaan heula nya sagedeung nya. Hah? Halo, Pak, tong sakitu tuh Paknya abdi gaduna 700 juta ieu teh belaan ngajual tangkal jengjen abdi ge bari ting nu saha tangkalna di. Ieu sareng saha? Lah, ieu saha? Ieu mah sareng Toto. Hah? Toto mana? Oh, Toto Oktopian. Toto kieu to nya, Bapak minta tulung ka Toto ke dibere hadiah. Kieu to nya. Bos. Sidi tadi si Arek naon toto ka dieu tangkurak. Itu jagaan si teh bisa kabur. Duit di mana-mana eta? Tadi aya bapak-bapak ka dieu cenah nu di dieu teh budakna bos. Karena urang nyelametkeun budakna mere alamat. Jadi dibere duit bos. Lumayan 500.000 jang namah modal jualan parabot bos. Bos. Bos.